Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring pun resta. Di dieu simkuring bade ngadugikeun warta. Simkuring tos aya di salah sahiji tempat di daerah Ampera Sukamaju 2 di salah sahiji pabrik tempe. Tempe mangrupakeun kadaharan khas Indonesia anu dijieun tina kacang kedelai atawa sababaraha bahan sejenna anu diolah ngalewatan fermentasi. Contona nyaeta Pabudi nu tos ngabuka usaha tempe kirang langkung 3 tahun. Sateu acan muka usaha ieu anjeunna kungsi damel di batur. Sareng oge usaha ieu teh tos turun-temurun ti zaman baheula. Ayeuna anjeunna tos ngagaduhan ti lupa damel. Anjeunna sok ngicalkeun tempe di pasar Cikurubuk sareng ngamasarkeun sok unggal dinten. Pikeun cara ngadamel tempe teh nyaeta mulai tina kacang dikumbah nepi ka bersih. Saat tos dikumbah kacang kudu digodog nepi ka asak. Atos kitu kacang kudu dikeueum sadinten. Pami tos sadinten dikeueum kacang dikumbah deui nepi ka bersih. Santosna dituuskeun. Santos dituuskeun kacang digalokeun sareng ditambihan ragi tempe. Pamitos tempe nembe tiasa dicetak, pikeun jadi tempena ngabutuhkeun waktos 3 dinten. Kapayuna usaha tempe anjeunna kualitas tempena kudu langkung sae dibandingkeun jeung batur. Sakitu wae warta anu ku simkuring didugikeun. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.